Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo baraya barang pangalengan sadayana mungkin dinten ieu atau ngalangkungan pami koordinator wilayah Pangalengan sasarangan PSSP Paguyuban Seniman Wati Pasundan. Urang ngagerebeg ka Kang Dedi Suara. Assalamualaikum. Aya Kang Dedi. Kang Dedi aya. Duh, iya jeung nyarampaike Kang Ded. Hareup popoe. Ieu urang intip Kang Dedina. Ya. Ya pokona mah dekat dieu, pokona mah. Jadi kamar teh kieu Kang Ded. Aya gentes manah nya ti ketua DPC sareng ti reng-rengan pokona mah kami Kabupaten Bandung utama namanya Pamugi. Aya dina Ginanjar Kawilajengan naon wae anu dipiharep urang abi ge kamari. Asa hanjau ku hiji murang kali atas nami piang namanya dikanturkeun kurang mana pamit lepat nya kurang mana kumaha itu teh. Jadi istilah nama dengan keadaan anak diutarakan secara prima nya diobrolkeun mah urang teh asa kumaha teh cepuguh kita puguh ya langkung saya nama urang tepangan ka ditu saya pisan Kang Ded mohon mangpung araya cegeuna teu kaganggu Kang Ded moal ka mana ya alhamdulillah teh teu kaganggu nya pilih gitu. bumina cepian nya alhamdulillah saya lokasi bumina dipina mohon ayo para wargi urang langsung wae tepangan ibuna di Lebat Bumi. Assalamualaikum. Araya itu alhamdulillah. Mana teh? Jangan. Ya, alhamdulillah wargi. Oke, tempat kayak bumi, kayak wewengkon, sama sarang ibuna cepian gitu ya. Giring perjuanganna. Wow, pokoknya mah cek kamu dia namanya. Kumaha? Tapi tetap semangat ya. Oh, sadayana. Dengan kami ke Aceh Orilo Pangalengan. Nih, dipina mah mohon ngaganggu sakedap. Dipina mohon diwagal waktosna abdi nyulah reuas kitu nya urang teh teh. Istilahna mah mung sekedar nanti kitu kahijina mah lah silaturahim berenang. Kata nyai ka keluarga sadayana di dieu dipina mohon di teh barudak ka dieu teh nya hiji kunjungan kanggo berbagi istilah nama lah isi abdi sakala kanca sareng ketua di dieu oge paranti Aceh Pangalengan forum wilayah Pangalengan oge sareng PSSP mohon berenang bade istilah nama badenya kurang ngobrol-ngobrol sakedik malah gitu tentang murang kang aprak nyarana kesana. Ya serta acana pangitan sembur ge ngaturkeun nuhun serta acana ka ambu sareng ka Pak Haji terkaitan murang kali atas nami cepian anu saurna teh bade sareng hoyong andil ikut serta kanggo dina utami nama pendidikanna itu Kang Ded. Tah, ieu murang kalihna pangitan kamari bager paling dia. Lah disaha-saha ibunya engke mah pangitan pilih ieu amu aya hadieu atau napi Pak Hajina ulah disaha-saha anggap keluarga gitu. Sabaraha murang kalih teh? 4. Sadayana 4. Aya abi nguping kabar saurang teh anu hiji mah dugikeun ka putus sekolah. Mohon laras Kang Ded. Anu istri nguping mah luka tapi ada namanya terkaitan pangitan ekonomi pangitannya itu utama nama dia cepian kelas berapa ya nak kelas 6 hayang ke SD ke SMP hayang lanjut sekolah hayang ka mana sekolahna pesantren di mana
Di soreang. Tah kalaresan panginten waktu kamar teh saupamina Bu Haji miwarang sakolana di Bandung gerasa teh. Intina mah yang di soreang masantren pengintennya. Kumaha Ibu? Kamu pembiayaan Pak? Duka teh. Are kahoyong murang kalih pangintennya. Kahoyong murang kalih mah ageng. Dugikeun kahoyong masantren. Rutina mah mentok tina pembiayaan pinten Kang Denya. Mudah-mudahan sing aya milik rezekina sing ajeng sing digampirkeun nya. Sadayana 4 hiji 2 3 anu hiji ka mana? Anu hiji teh duka ka mana eta mah anu istri mah ieu nya dama gitu teh kumaha eta. Iya we dua ieu ngalit. Tadi di pelipayun dia. Tadi ya bungsu mana bungsu. Nah, ini teh sekolah ieu. Nama lebat berarti di Pangud Puan. Pangud. Bilih di Puan. Pangudnya. Punten. Alhamdulillahnya tapi nya teh ieu kitu dah. Dengan keadaan meureunan anu tos diuningakeun dina dalat ayeuna meureunya anu kasang ieukeun tah yen murang kali teh kitu tah geuningan riwayat anu tos ieu teh meureuna kanggo keluarga besar Teh Nyai kitu nya almarhum Bapak Jajang ngaturkeun anu ayeuna meureunan bade mincak 40na panjenengan itu mudah-mudahan urang doakeun ku urang sadaya nya ditampi iman Islam nulican ke jalan padana dila ke jalan pakuburanana oge cing ditempatkeun di surgana Allah Subhanahu wa taala doakeun ku urang janten urang kalihna nya itu tah meureunan nu jadi cita-cita nu janten urang kalihna berarti ieu budak teh masantren berarti cita-citana yang jadi ustad kiai ajengan tah alhamdulillah gitu. Jadi bahagia pendakwah insyaallah masihan pencerahan kamu orang dieu engkeuna teh nya sanu terang janten ustad besar ajengan ageng se Indonesia we heula atunya atau sa Pasir Mulia heula di urang teh alhamdulillah bener jeung jadi barokah kabeh kitu nya warga masyarakat urang sadayana tah kitu dupina meureun cep ayeuna meureunan tos nya kauninga meureunan kitu murang kalinan hiji pamiten anu ageng anu harapan hoyong sakola teras teh geuningan janten patah janten atosan jalaran meureunan ku masalah ekonomi ayeuna kitu nya ngabantos nu janten ibuna meureunan kitu tah istilahna ayeuna akhirna didamel gitu mudah-mudahan we atunya anu ayeuna kapayun mudah-mudahan oge gitu model naon kitu pian sareng sadede teh namina Iki mudah-mudahan we tiasanya kapayuna misalkeun langkung naon kitu ageun milikna rezekina nya dibebarikeun tina segala rupina lah mudah-mudahan ieu ku ayana silaturahmi ieu mudah-mudahan cing jatuh jembatannya amin kanggo Teh Nyai kanggo keluarga di dieu mudah-mudahan we nya urang dipaparinan segala rupina aya pangijabah Allah Subhanahu wa taala kitu rupina mah maka kang Pak rasana kirang upami karasan urang teh aya bujengeun deui meureun nya dina danget ayeuna aya kunjungan deui kana sanesna insyaallah oge dupina simkuring nuju ngarancang rencanaan oge dina program-program sanggar seni insyaallah murang kali nu bade ngiring lebat sapertos cepian atanapi iki insyaallah dupina mohon kanggo ngembangkeun dina bakat senina yuk urang galakeun urang gelarkeun di Sanggar Seni Tumaritis Pangalengan mantap sakitu nu kapiatur angka sadayana assalamualaikum isim abdi dupina nya Teh Nyai insyaallah engke meureunan dina waktosna kalau ambu atau misalnya Pak Haji nyalase insyaallah ngunjung ka parigi sawana teh kitu tah bisa sep ya panginten baraya sadayana seniman seniwati nu aya di sabudeureun Bandung tanapi Kabupaten Bandung utamina ka ambu selaku ketua DPC Kabupaten Bandung pami sareng Pak Haji Ahmad Rajat selaku ketua umum
PSSP Paguyuban Seniman Seniwati Pasundan. Pangitan nu sakitu anu kapihatur dina dinten ayana dina dinten ieu. Mudah-mudahan orang sadayana tetap solid, tetap sehat, dipasihan kasolehan, kesabaran dina situasi nu ayana nuju terjadi. Utamina masing sarehat pokona pamit Korwil Pangalengan berjuang berdoa.